Wilujeng sonten sadayana orang patepang deurina carita harian abi. Ini asa bosennya cemilan zaman ayeuna mah kitu deui. Hayu dinten ayeuna mah coang ngadamel cemilan zaman baheula. Saha di dia anu sok sering ngadamel tuangan zaman baheula. Ih sorry BGT enggak level banget zaman sekarang. Teu apal we tuangan zaman baheula mah sararehat sadaya ge. Nya ada zaman kiwari mah sagala ge praktis. Zaman kiwari mah tuangan ge seblak we jeung nu lalada. Teh danan abi masuk alim ade ngadamel nyalira teh. Yang mah teh kari ambe anu praktis. Atuh sakali-kali mah ngadamel hasil nyalira. Biasana mah sanajan capek ge ari hasil nyalira masuk asa menimang puas we. Tapi zaman ayeuna mah tos jarangnya ngadamel cemilan nu kieu teh. Biasana masuk aya di pasar we anu kari praktis di peser. Tapi da ku sabab abi mah di kebon aya tangkal sampeu yang mendingan bikin nyalira we. Najan bebelaan nyebut sampeuna ge meniti umur geung kitu. Tapi da resep we ngadamel nyalira teh. Pancina ai baheula mah keur leutik. Ari keur amangan teh sok mamasakan, daheur cai ge sok tina kaleng susu. Tapan ayeuna mah ari tos dewasa mah masak teh masak beneran. Kukurieun baheula mah hayang masak-masakan ge meuni ku hararese. Ayeuna tos dewasa mah nya ku masak teu purun. Tapi benten deui sareng budak zaman kiwari mah sagala ge hoyong praktis we jeung praktis. Sebenarnya teteh ngadamel naon sih eta meni kuat ka di lolocok kita barudak kumargi ieu teh tuangan anu tina sampun cenah cek zaman baheula mah ieu teh geget raos pisan ieu teh upami dituang sareng cikopi teh saur budak zaman baheula mah cenah dipados we ka raosna teh pedo ikiu komo ari sepuh zaman baheula mah nya tuangan ieu teh meuni kasedep pisan cenah meuni janten tuangan anu favorit kumargi da ari kolot zaman baheula mah waosna tos lalocot.